Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau lagi sadaya, pokoknya mah Persib juara back to back. Terus saeutik bobotoh atau warga Bandung gitu nya. Anu lalajonna getara. Terasa persep acan kanu main bal. Tempo pas Persib juara konvoy, nyiu konvoy. Juga anu asa Pang Persib nah. Nah, kusabab kitu urang judulan ayeuna. Nah, kenal. Judulna pan aya paribasa ningan lauk buruk milu mijah. Tah, urang ganti ya nama. Jadi lauk buruk milu konvoy. Nya matak ari ceuk kuring mah eta teh bagian tinu bukti yen sepak bola teh atau mengbal teh di urang mah geus jadi budaya. Jadi teu mungguh di awewe teu dimungguh di lalaki. Kalau ngesto budak era dengan mika deudeuh. Tah kitu nya. Baheula mah indung teu ngarayu, bapak aja sudrajat. Bener nya. Salah sahiji kaunikanana di nu pae Persib juara konvoy gitu. Urang teh jadi ngadadak samea. Ngadadak wawuh jeung saha wae padahal jeung saha teh nyaho ngadadak wawuh jeung batur. Kasenggolan dengan di kayak gini seri. Juga rung-rung teh kan batu makan deh. Cuma ngempol. Paling duan teu bisa ditahan teh. Nahan tunu jeung nahan lapar. Aduh. Nahan nu lain bisa kira. Bisa nahan nu lain mah jeung nahan eta hiji deui. Disebutkeun kan gitu teh. Iya, eta mah euforia berlebih we eta mah. Eta Kan ieu nama halusna mah kan angkat piala teh di panggung di tengah ningannya angkat piala terus ngurilingan bobotoh. seremoni. Iya, heuh, terus si pemain teh mau piala teh ngurilingan bobotoh. Ayo mah talurun heula nih kan. Ada talurun heula. Jadi panggung seremoni itu dipakai ku bobotoh. Bener kumaha. Tapi lawang bikin kapotong. Jaringna aleueuh, juut. Di jalan bola. Di Eropa ge aya misalnya ngukar itu nya, tapi dah heuh hari nu garoreng mah nya. Tong diturutan teh. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau lagi sadaya, pokoknya mah Persib juara back to back. Dina kesempatan ayeuna urang tuluikeun ngawangkong nu teu beres-beres teh ya. Hanca kamari. Hanca kongres nu kamari nyaeta ngeunaan Persib juara. Nah, cik ayeuna Perayaan Persib juara itu nya. Heeh, bener. Perayaan ngarayakeun lah. Reuah-reuah. Nah, kan salah sahiji dina acara nya perayaan eta ngarayakeun gitu nya. Terus saeutik bobotoh atau warga Bandung gitu nya. Anu lalajonna getara. Terasa persep acan kanu main bal. Tempo pas Persib juara konvoy, nyiu konvoy. Juga anu asa Pang Persib nah. Nah, kusabab kitu urang judulan ayeuna. Nah, kenal. Judulna pan aya paribasa ningan lauk buruk milu mijah. Tah, urang ganti ya nama. Jadi lauk buruk milu konvoy. Kada lauk buruk lain buruk. Emang aya lauk buruk? Can nempo aing mah. Nya aya bunghak lah. Bunghak. Berarti lauk ieu meureun. Lauk naon teh? Nu sok melendung gedean teh. Oh, kembung. Ya ikan kembung teh buruk. Jadi lauk buruk tah. Ngilu konvoy. Artina anu teresep main bal, anu taraf pisan lalajo Persib tempo keur kitu mah resep we pipilueun gitu. Da meureun ngebrehkeun kabanggaan, ngebrehkeun ka bunga yen yeuh Persib Bandung tim kebanggaan Jawa Barat, tim kebanggaan orang Bandung gitu. Juara gitu. Kumaha meureun anu kitu sah atau henteu sah-sah wae. Nah cenah wariun teu ulah teu bisa ngalarang sawekeun bae masih dek resep main bal tempo Persib juara nu konvoy mah keun bae karep teh teuing gitu. Rek pendukung Persija ge bae. Bae kana teu digebukan mah. Nah gitu jadi lauk buruk
milu konvoy. Gitu. Nya mata ari ceuk kuring mah eta teh bagian tinu bukti yen sepak bola teh atau mengbal teh di urang mah geus jadi budaya. Jadi geus sumerep ka saha wae gitu. Teu dibatas ku umur, teu dibatas ku gender, teu dibatas ku status sosial. Naon gender teh? Gender teh eta geuningan lamun. Akang mah nu bener ngajawabna. Makan gitu. Tengwaka gitu ya tuh kayak gender. Nah, daponganan dipancing. Saya mah nanya bener serius sih gender teh naon? Gitu. Bisa aya nu lalajo teh apa gender? Apa dia kira dijawab? Naon teh gender? Jadi gender teh siga ieu lamun. Jadi gender teh atau jenis kelamin. Eta jenis. Jadi teu mungguh di awewe teu dimungguh di lalaki. Kalau ngesto budak era dengan mika deudeuh. Nah, kayaknya ka Persib mah hari jengdalan we. gitu. Dora Teu sembada. jalan mah kan mau gua di leuwih jatuh. Bener. Ya, jadi naon teu milih-milih gitu. Hartina mengbal di urang mah kan geus jadi budaya anu turun-temurun mesti babaheulana. Gitu. Atuh pon kitu deui komo urang kitu nya ti keur leuletik wae geus resep mengbal ti budak geus mengbal. Ulah jangan aja. Taragaga. Sok ayeuna naon teh paribasa kitu nya balik sakola ulin teh mengbal. Rek hujanan mengbal gitu baheula mah. Jadi nepi ka ayeuna ge nya kabawa apa ngaresep kanu mengbal teh. Ulah-ulah Persib cek paribasana klub nu aya di urang sorangan gitu kebanggaan kota Bandung. Cacakan klub di Eropa kayak gini kan urang mah resep we gitu. Da aku resep kanu mengbal na teh. Oh sok lalajo. Oh sok eta kapeung mah. Ari kabeneran ngali atau kabeneran ngaliwat dengan ka ieu ojek panggalan aya TV lah aja. Syukur resep mah. Ari pangaresep mah loba. Tiba budak. Kan mengbal teh bener teu bisa lepas gitu. Komo geus edik atuh. Ayeuna ti zaman Ajat Sudrajat baheulanya Robi Darwis coba resep lalajona ge. Bener. Kalau mah indung tunggu rayu, bapak aja sudah jalan. Berarti indungna orang rahayu ya orang gang rahayu. Bener. Buat buah Ajat Sudrajat baheula ngekosna di Gang Rahayu teh. Emang kos baheula ya kosan gitu jeung aya kontrakan. Gitu. Jadi nya pantes lamun rek disebutkeun teu saha rek nu sok lalajo rek nu tara lalajo gitu nya. Malah anu meureun karek ngadenge Persib hungkul ge ayeuna gitu nya. Ngadenge juara tuh ngadenge aya konvoy resepan. Nya model contoh tong jauh-jauh urang we di keluarga gitu nya. Model pun biang, pun bojo, pun anak kan mun urang lalajo Persib hare-hare we. Tara sugan kumaha tempo pan aya konvoy pangheula apang hareup ngajak hayu tah konvoy. Cacing cirining heueuh meureun eta. Anu disebut konvoy teh gitu nya. Tapi keun teu naon eueuh salahna saha eta mah ngebrehkeun kabagjaan ka bunga hayang milu awub meureun nya. Hayang milu ayak-ayakan gitu ngarayakeun Persib juara. Resep ku ngaleutna, resep ku gandengna meureun nya jadi resep ku ayak-ayakanna euforia lah mun ceuk bahasa modern nama. Memang itu luar biasa. Contoh kamari saya konvoy kada lah lawan. Nya kitu. Konvoy ora teuing. Aya buktina. Udah buruk film. Iya manehna buruk. Aya hayang bukti sok aya ka videona. Benar. Dadah. Tuh, eta videona. Oh, benar. Lalawan Eta Sabonoroyo. Tepilo kitu eta ningan wah bener naon Bandung Lautan Biru teh lain heueuy wah. Eta nu pas
nyusul saya teh nu gugupai teh tadi. Eta mah biasa ya. Gitu. Eta mah fans gitu. Trek kamera naon. Bener nya. Salah sahiji kaunikanana di nu pawai Persib juara konvoy gitu. Urang teh jadi ngadadak samea. Ngadadak wawuh jeung saha wae padahal jeung saha teh nyaho ngadadak wawuh jeung batur. Senggol di gari. Aya tuhan botol di penggol pan baheula maambek baheula lamun keur normal maambek. Eta mah resep ngadeun lagi we gitu nya. Arek anu blayer bae arek gandeng oge. Anu urang jadi kabawakeun jadi juga garung-garung teh kan batu makan cuma ngempol. Tapi itu di bencana, ayo batu mah di blayer tanya, wah, tit, ada soran, kenapa mah? Apa salah? Gitu, tapi motornya matic. Mau bisa blayer, matic. Kan eta maksudnya matic blayer. Jadi di Nuyan itu kan meta rating ada matic. Benar. Oh, matic ya. Milu kan itu. Ngiring balik gawe ente ada poe minggu ya gitu rega awe berarti di dinya mun ke gawe masih kana kebantu lagi kan mari mau budak kan aja gawe ge terus lapor teh cenah keluar heula terus nanti angke di alun-alun ka pagada tulis balik jam gedong cenah tulis balik saya oge daya lieuran kemarin mah tuh bau kupling bau kena pasti bau awak bisa dihindari daya lieuran mata putar balik ke gitu dan semua benar ya budak budak tuh selamutan sih tenggosnya putar balik. Lain biasanya budak dirinya sok resep mun loba. Wah, sepisan asal itu mau ke baterainya pinuh kene. Nah, baterainya bisa ada. Lobet. Iya, di motor teh. Itu lumayan. Jadi memang jika bapakna jadi paling dua untuk bisa ditahan deh. Nah, dulu jeung nahan lapar. Aduh. Nahan lain bisa kita. Bisa nahan lain mah jeung nahan eta hiji. Sebutkeun ulah lanjut teh boga loba budak leutik. Kumaha saur Kang Dedi Tingkah lo pola bobotoh model gitu teh. Iya, eta mah euforia berlebih we eta mah. Eta kan ieu nama halusna mah kan angkat piala teh di kamu di tengah nih nya angkat piala terus ngurulingan bobotoh seremoni. Iya, terus si pemain teh mau piala teh ngurulingan bobotoh. Ayo talurun heula nih, Mas. Ada talurun heula. Seremoni itu dipakai ku bobotoh. Mah, atuh pisan atuh keamanan pemain meureun nomor 1 meureun. Bener bari jeung palebahninya nama eta urang teh perlu dewasa palebahninya. Heuda lapangan mah lain wilayah nah kayak gitu mah lain wilayah support tetapi wilayahna pemain ofisial sama di tribun gitu tahu fungsi gitu nya termasuk mun kesalahan nempo dinu cuplikan gitu nya gawang bikin kapotong jaringna aleueuh juut di jarum bola bikin ka pan bikin ka ngambek marah besar ya di Eropa guys ayam misalnya ngukar itunya tapi dah hari nu garoreng mah nya tong diturutan teh kan itu mah batur kan emang lamun kan juara perayaan gitu si kali gawang teh di garuntingan diguntingan ayo itu mah diguntingan teh ti gawangna yang utuh gitu ieu mah teh Chelsea ge kan tapi ada gitu ge ulah gitu kan Kang Dedi ge dugikeun ka nya nganotis Bapak Gubernur ge dugikeun ka murka si paribasana teh dikabarakeun cenah nu kitu mah di bawah umur mah dikabarakeun itu ku mah dak dipidanakeun mah nya kumaha coba eta kolot deui tapi jadi bahan pembelajaran wayana kitu teh meureun jadi aya bahan pembelajaran biar ka hari dan jangan memakan jadi akhirnya teh loba anu geus Persib emang lebih cocok angkat pialana ulah di Bandung Iya maksudnya mimiti kan Palembang 2014 terus 2024 di Madura. Ya gara-gara kejadian kamari jadinya gitulah. Mata jadi pelajaran teh tah kejadian kieu mah
gubernur orang tetah kade bager tapi galak gitu, galak tapi bager, tah kade mungkin jadi bahan pembelajaran tahun hareup lamun kitu deui juara deui di Bandung deui yakin ku ayana kieu aya efek jerang kena da aya punishment aya hukuman da kepalakuan ke tahun hareup teh pasti aya jera lamun kitu mah tah eta perlu na urang boga pamimpin tegas gitu sahaja wih satu ieu wae ngomong aja serah terima deui bieu mah ya Enggak boleh aya tuh Iwati di kongres ieu. Keur syuting aya saya mah. Keur saya mah aya saya mah. Di ladangan heula. Da naon tamu teh kan raja. Dek kitu dek ieu urang mah akeun ada ieu mah. Ngawangkong ieu. Jeung teu beres-beres ngawangkong lagi teh da ieu mah. Ulah sampeukeun ka urang kamu morekeun, kamu ngamulyakeun kana tamu. Tamu mah tarima we. Padahal kan syuting. Keur batur mah dikateul lah. Urang mah teu kudu kikituan. Orang ngedit pembangun. Keur ya. Tak kitu kalawargi aing ngaranna ngawangkong teu beres-beres mah. Ngaranna ge ngawangkong. Ari ngawangkong mah bebas. Rek ngobrolkeun naon wae oge. Kalawargi hoyong ngantos ka dieu mah enggak? Tah, Mun bawa opieun. Nu bieu mah opieun. Nya tadi teh wih. Bapak nyana kopieun itu udah di Lamun mawar mah nyana opieun apa? Pernah lebat ke di tamu. Itu sok imprem. Legenda Persebaya teh. Oh nya legenda lalawan. Legendanya Manehna teh bek kiri baheula. meureun mana ka dieu oge dangu-dangu meureun. Dangu-dangu. Tek. Aya naon ieu cenah. Eta kitu. Jadi memang perayaan kamari ge tong bawa urang nya selaku bobotoh lah gitu nya. Pelatih sorangan Haji Bojan. Coach Bojan gitu. Menyayangkan. Kan pokna ge egois cenah. Jadi gitu mah lain keur Persib tapi keur diri sorangan gitu. Teu mikirkeun Persib, teu mikirkeun diri sorangan, egois cenah. Player can ge beres geus balalatul ya geus ieu cuaca keur goreng hujan. Hasib teh kan teu buyar, teu nyebar. Ieu dimulak stadion. Di stadion teh kan aya budak leutik, aya ibu-ibu hamil, aya ibu-ibu lansia, aya anu meureun nu lanjut usia. Kan ngarokok karunya. Kan eta geus ngaganggu Jolim. Mau kan bawa bisa. Aku aya deui. Onti sabar. Baru kan warisan coba. Ya terus Gitu warginya. Jadi tenan naon beli euforia wah atau da kebanggaannya ngan eta ku ulah berlebihan. Jadi boh keur di stadion, boh keur konvoy nya juga kamarinya. Di jalan ge da tetep ari jalan mah ada fasilitas umum ulah ngaganggu anu batur anu teu konvoy, ulah ngaganggu anu syuting plat B nu kali. Goreng pisan lah model kitu. Sementara plat B teh kan tantang tunu bogana urang Jakarta. Buat ting sama urang Bandung. Tah, balina second-nya. Siga Kang Dedi ge kan itu mobilnya plat B cenah bayar pajak. Dikerduliskeun nya. Gina ya wae, Ngamangi wae netizen lo. Gini uruskeun pajak mah asup Jadi memang konvoy ieu teh salah sahiji ekspresi lahnya ekspresi tinu kabungah gitu. Tapi nya dinu berekspresi ge urang tetep kudu merhatikeun kanu norma-norma anu berlaku lah seperti bahasa ulah ngabala, ulah curat-coret. Pokoknya ulah ngaruksa kota, ulah ngaruksa kota teh geus kudu dijaga. Ulah ngaruksa fasilitas umum, ngomong bari jeung paribasana aya kasus lah giningan kemalecehkan kaum perempuan gitu itu ya anu hal-hal nu model kitu mah eta mah aduh cik teh geus toleransi cik saya justru kudu nama lamun aya bobotoh awewe carek
bisa mah dikawal sing bener gitu. Iya lamun aya ngalecehkeun teh. Nya carek anu miceun sampah carek gitu. Jadi nyarek bawa sampahna ku maneh. Gitu. Jadi saya panuju jeung Kang Dedi eta anu ieu cenah pikeun ka dek dipidanakeun jeung dikabarakeun panuju mah efek kira. Nya. Da eta mah geus tindakan kriminal. Geus tindakan kriminal nya ayeuna nyokot jukut. Geus kan lain hakna da tindakan pencurian saya. Lain hakna. Jukut teh bertanggung jawab. Saya berkarya jeung babaturan. Ya dicokot. Kenariung jeung babaturan jeung anak keluarga bapana dipisahkeun Goreng aja. da jukut tina lengis. Kanjeng ketariu. Tah kitu model eta gawang diguntingan balukan teh nyarieun gitu. Pertumbuhan Kumaha. Lamun gawang tumuh tuh ngajak kumaha. ada kacang, ada kan boleh. Kata punten da lain-lain sosikileun kumaha. Lain. Dek di kumaha-kumaha ge ajak alasan kumaha-kumaha ge salah model gitu. Ayeuna cenah nurutan di luar negeri montong di turutan nu goreng. Turutan mah nu alusna gitu. Urang teh kan kudu nyaring caga rupa ge disaring mana nu kudu diturutan, mana nu henteu gitu nya. Gitu ulah sapekeun ka jadi ngaruksak untungna. Ayeuna anu pampangna mah nu paling saya ngenes gitunya kecil. Resep keneh lalajo, pertandingan geus dikat, tempo gedek perayaan juara, panggung juara anak kadon dilalayakan ku boboto. Kadon diserbu ku sebagian oknum lah sih oknum boboto gitu. Ngan loba pisan. Ngan loba pisan. Da meureun heueuh, nu lain oge meureun ningali kitu jadi bawakeun tanu pamawana tanu gede dosana mah nu ngamimitianana. Berarti bakal panggilana saya tadi panggilana sponsor. Oh, saudara orang memilu lagi. Orang mau urus itu, si eta nanggung dosana gede meruah geus berat hisabna si eta. Jadi boh anu di stadion, boh anu di konvoy nya eta nu ngamimitian nya nu pangberat namanya. Pangberat Ngaruksak kade. Jadi bener kan urang mah teu nyaho pagawean urang teh anu bakal dilakukeun teh bakal diturutan ku batur tah henteu ye. Nya kudu mikir kan. Ketika orang ngagawekeun ieu batur nempoeun, geuning saya teh kitu naon cenah. Dan halus gitu. Jadi amal. Jadi kudu dibawa gitu tah. Alah, ulah sembarangan ulah gitu. Kudu dipikir, dibulak-balik gitu nya. Dipapai dirasa-rasa. Dipapai dirasa-rasa. Mun kira-kira teu ngeunah montong. Neangan nu lain. Neangan nu anyar jang. Aku dipapai lah. Baru kan gua. Papai lah dirasa-rasa. Terawasin cenah moal. Ada malah cenah lampu barunya. Mata kali papai. Jang ieu mah curug. Yang eta mah lain bujur munding. Bujur munding lain gitu. Orang kan curug. Lain curug. Bener. Wah, tuh tapi jompur. Gua tuh sok sieun kagongkeun ku batu. Gitu ngomodar di kabelan. Ulah batur. Jadi premis teh gitu lah, jadi betul lah. Batur ge jadi gampang udah. Jangan dicurug bae. Munding Mundingna bener-bener. Gitu. Karunya atau munding eta guys di saya di dinya. Teu dibawaan mah karunya. Bener. Jadi aduh bener saya kamari rada nya tong boro urang gitunya. Lajo di TV gitunya. Itu kan pelatih Persib sorangan, manajemen Persib kan menyayangkan gitu. Tiga gitu pikeun ka termasuk di PSSI aya. Urang teh kudu gitunya aya tamu agung paribasana gitu. Aturanna tembongkeun. Kudu keharusan. Nembongkeun ka hadean gitu. Lain nembongkeun ka gorengan gitunya. Aya ketua PSSI, aya naon supaya menteri, tamu-tamu kegedean lah, gubernur naon. Dar teh nembongkeun parikulah nu kalar itu kan era. Jadi kan eta teh bising jadi aya jelema nu nyakobet daun mah kitu geuning yang kurang Bandung teh. Kurang Jawa Barat SDM-na kitu. Padahal mah sebagian eta mah nu lolobana mah danu balner gitunya tah. Eta jadi urang teh ulah sampikeun ka jadi separibasa mah
akibat nila setitik rusak susu dua anak. Oh, dua nananya. Kuning lah rasa kuning. Jadi mapai. Itu akibat cipta basah. Wali bener kan itu? Wah, Eta teh nu matak langsing kan. iya teh. Hiji dua. Nya tuh geuning. Tuh. Ya lapar. Salah orang ternyata. Eta kitu matak lah keun. Teh pelangsing. Woi. Kiwari, parantos muka cabang. Di Bojong Loa. Cisarantun. Cibiru Tonggo. Cibiru Hilir. Koneng. Nyingcat ka Pamupusan. Teh pelangsing. Mangga cobi. Mangga cobi. Mari aja. Wah. Nah, Cinang ada kayak gitu ya. Ini jauh-jauh ke Sinang Lelet ngelewat ke Brazil lewat Sinang Lelet. Emang kemana? Beneran. Beneran deket mah eta apa bol taksi di Brazil. Gangian genteng lah. Eta cuma dua si Mas Madura eta. Tah gitu. Cik ari kamari milu konvoy di ini video nepi ka mana tah? Nepi parat ka ieu kapul Taksi. parat nepi ka di Ponorogo Oh, di Ponorogo nih. heeh pan kadinya ruteuna geus nunuan dinya teh geus siap-siap budak geus ngaleheng pengen pulang Atuh. Elek budak. tepang ieu atuh merenjeng si Beckham teh kan Pun pamajikan anu tunu mau kasih jung ieu sakal. tah udah kamari ke konvoynya urang ulah ukur ngakeun bobotoh termasuk di pemain sorangannya. Oh, saya ge rada kurang panuju jeung salah sahiji pemain bintang Persib. Kurang sadar gitunya rada play gitu. Rada oleng kurang panuju dah. Atlet, public figure gitu jeung kekesalan manehna oge gitu sabenerna turun ka labuh tinu singaan gitunya anjlong tinu mobil. Aduh, tapi keun pembelajaran mun kan kaharep-harep pun juara di ulah bisa malah ulah ka kamera jeung ulah hareup teuing gitu ulah hareup teuing aneh gitu kabayang si Beckham eta balik ka imah ku pamajikanna teh dibere pantau sama saya jadi pemain bintang. si Beckham Kuat konsisten. kuat yang balaka baik tamu Sobat atuh. oh iya apa ke budak dilatih murah usaha Itu budak apa sih? Ibu budak. Salah satu pemain potensial jeung alhamdulillah aya kabar terbaru dipanggil ku Patrick Kluivert ke timnas TV di Bali. Lainna eueuh nu dipanggil? Aya si Beckham akhirnya Beckham unggul. Da meureun ningali kamari Patrick Kluivert. Resep mabok saya aja. Jadi dipanggil kayak itu teh ukur pipan ngabaturan apa dulu. Itu ente heureuy. Iya mah heureuy tapi alhamdulillah lah aya perwakilan. Nah memang tak eta nu jadi polemik. Memang aneh atuh tim juara pemain. Nah, nu kapanggil ke timnas kan aneh. Cek logika dasarna berarti hipotesis awalna gitu nya. Maran matak juara ge berarti pemainna halus. Mustahil lamun juara pemainna goreng. Matak juara ge geus pasti halus. Piraku eueuh hiji-hiji nu kacomot. Bari jeung cek saya mah gitu nya lain si Beckham unggul nu aya. Adam Alis gitu nya. Halus Marklock gitu keur nge-backup wae mah gitu daripada pemain anu Ya minimal panggil mereka TC yang kapake soalna kan mental bertandingna geus beunang Jeung geus terbukti pilingna geus beunang da minang main daripada nyokotan pemain anu jarang jam terbang di klubna eta teh sentuhanana teh sagarupana pilingna berkurang antara main mah itu piling bermainna sentuhan bermainna gitunya yang mental lagi beda mental bertandingna mending kena nyokotan usok main loba di urang lain di Persib unggul malahan gitu nu halus loba gitu anu layak dipanggil gitu tapi ya loba nu teu kapanggil kadoan manggilan anu pemain anu lah naroh naturalisasi justru nu di klub ge jarang main mah teh Sinatan kan menit bermain ge ukur sabaraha menit bermain gitu jadi mending kena nyokot anu geus puguh saya mah lain pada abang-abong bobotoh gitu nya
mending keneh siklok sakalian di saya mah gitu. Kauji 80 menit. Kauji kuat fisik gitu ki atawa si Adam Alis gitunya. Ayeuna lamun anu ti klub lainna kan loba lah gitu nu alus pemain. Di klub mana kan loba. Teman aing dari ini kieu teh mata coba saha gitu. Yang saya disebutkan. Kurang teh apa? Sabab urang mah lalajeuna gua Persib Unggul. Dan lalajo Liga Indonesia teh dumeh lalajo Persib we. Dalam menurut Persib mah juga teu mau TV. Bubuhan ku aya Persib. Lau panas. Lau. Arjuna. Padahal teu pira ku ieu ku puntung rokok Benet aku dulu dikorek eta mah. Korek. Ketrokeun atuh. Palu. Nah jadi saya fokus ke dia. Nya nepi ka kan kieu jiga tadinya. Mana? Naon teh? Sino hejo. Lain di Persib Hungkul gitu nya anu pemain nu aralus teh. Lain di Persib Hungkul pemain nu aralus teh memang gitu di sejen ge loba. Ngan ieu mah kamandang we ti urang-urangnya gitu. Ya mending keneh nyokot anu pugu gitu pemain teh. Nepi ka aya disebutkeun kieu Pak. Persib teh cenah main teh teu halus, teu indah lah gitu, tiki-takana tidak sempurna, tapi mainan gitu. Jadi masalah lain permainan halus. Dan jadi masalah mah eta meunangna. Bener. Cool gitu. Jadi aya pelatih teh memang anu pragmatis, aya nu taktikal gitu nya. Aya nu pragmatis mah dek kumaha dek kitu dek kieu penting menang. Main dek goreng dek diserang kumaha nu penting menang. Aya nu taktikal kudu alus mainan. Seni bermain bola kudu beunang terorganisir gitunya. Taktikna polana. Jadi termasuk lamun aya pemain anu teu sesuai jeung instruksina tapi pemainnya teu alus tapi mainnya teu sesuai instruksi diganti. Pelatih anu taktikal anu idealis gitu. Tapi pemain pelatihan pragmatis mah dek kitu dek kieu dek lombol dek kumaha nu penting gol. Da main bal teh tujuan utamana mana ngagolkeun nya mun ngagolkeun langsung menang poin 3 ayeuna main alus kitu kieu ngagolkeun dek loba anggar poin 3 menang nya sugan poinna jadi 4 lamun main alus teu anggar 3 matak saya setuju jeung pola pelatihan anu pelatih pragmatis contoh Bojan Hodak di Persib urang ayeuna anu terkenalna atunya model Jose Mourinho eta bapak pragmatis dunia. Jose Mourinho parkir bus paribasa padahal urang dipikir-pikir kalebah mana bus ada eueuh aya di luar kan di luar kan parkir mawa rombongan saya pas pengen kayaknya pengerti nah disebut parkir bus di tempat ada eueuh bus teu mawa ya eta jeung eueuh nu make baju oranye piriwit itu kan eueuh nah disebut parkir bus can panggih bagi kela ieu aing hese konsentrasina buyar rek kabodor teh tah jeung ya ya tebenang-benang kan di bejaan kudu dikorowek teh mah korowek teh asup make padudan biasa we biasa bensin wing mana anu hejo ya kumaha saya kada nyokot bensin ku saya mah si ku ieu teh korowek teh ya gan beunang sok korowek ngarobrol deui urang dek korowek ieu dek fokusnya kana ngarowe iya kaliwat itu. Geningan eta babas deui. Makat kusum. Bising hese ngangkat. Jalan para-pari gitu. Saeutik eta cas. Cakir. Eta teh naon? Gading teh cenah padudan. Mana? Maca tipat. Gading. Gading naon? Gading Martin. Cek aing ge. Jadi ada si Gading Martin pakai gini, ini dipakai ini. Benar. Gading gajah itu kan, gajah balita. Gajahna leutik keneh. Gajah nu kaguron. Atuh dicokelan jadi warna. Iya karunan. Can biji dicokelan. Berarti gigi bungsu. Wah, bungsina wae segede kitu kayak cikal. Gajah atuh ka sekarana ge. Gigi cikal juga kumaha.
Saya mah jigana gigi pangais bungsu mah kada estetik. Tah gitu. Mungkin terjadi kan? Jadi Lebih kan? saya gitu kan. Jadi aya seluruh sebutnya teh hari itu serba-serbi konvoy Persib juara pelayan Persib juara teh rupa-rupa konvoy kor. Aya hal-hal nu kurang dipikarasa. nya Aya Aya hal nu mata serius. rupa-rupa jelema teh tampak wah di nyelu konvoy mah. Nya Loba lah contoh anu memang lah teu patut gitu contoh teh di harelem nya reptil nah keselamatan teh nomor utama nya kudu nama tuh. komo nomor rawa budak gitu ya aduh cik gitu jadi helm teh lain keur sieun ditilang sieun Nya. keur kasalamatan Teu. terus kita Pak polisi Kalasan abdi calan helm aya naon. Gitu lah. Tapi memang kamari ge cacakan milu konvoyna wing teh teu nepi ka tamat, tepi ka tujuan gitu. Da balik nabeh panana. Di jalan pasaran dog jeung konvoy. Sakaliannya bareng gitu meh aya batur di jalan. konvoy ka ditu akan ka dieu Henteu eta mah inditna. Indit nabeh, konvoy mah ka itu ka kaler wing ka kieu terus. Tapi ai balik mah masih kena aya nu bareng wajib. Oh, iya konvoy jam 2. Jam 2. Aya keneh kan? Ngan batur mah ti parapatan leuwih panjang teh tuluy ka ditu ka kaler uing mah mengkol ka di kawetan. konvoy eta Konvoy tau ge. Sorangannya Henteu sorangan. pacar adat tuh uha mal hajat aya Gitu tah. Tapi jadi resep oke gitu ningali rupa-rupa tadi teh nu disebutkeun rupa-rupa karakter rupa-rupa aya wae gitu. Nu make helm teu make helm. mau bener Mau bener. janur koneng eta mau janur Wacenko dengan mana otak Wacenko nah eta model nu mawa sensor da bahaya tapi dah raga jenama teh dipasang gitu oh henteu oh tapi dah anggar we atuh da anu soakan mah ningali ngeureung pingsan gitu teu panuju kang mah teu Merukan mau dihisap. mau dihisap nah itu jadi Senso kade dihisap lah. jadi mikirkeun lain kasalamatan diri sorangan tapi diri batur oge Menang ekspresi hura-hura resep atau gitu menang pek gitu. Tapi pikirkeun oge batur. pikirkeun oge batur gitu jadi da lain batur teh aya anu konvoy teh sorangan Atau lagi sorangan batur lelewengan urang sorangan. Soalnya kan ngaekspresikeun kagembiraanana di wilayah umum gitu. Jadi wayahna kudu bari diperhatikan oke kan. norma-norma umum, patutan, norma-norma masyarakat. Gitu. Anjir, berat. Aing PPKN ada 8. Terakhir bahasa tes CPNS sebenarnya PPKN. PPKN udah 8. Udah 8, batur 10. Sakit tuh lulu. ini malah salapan Bubuhan tadi kabantuan atau di bawah pasingen. Bubuhan kabantuan ku nilai iya mengarang bebas. Batur sahalaman itu 3 halaman. Enggak bebas mengarangna naon we. aing Jadi teh nampang gitu halaman di kopas. Di copy paste. Wah, loba sih aya mah lulus. Oh gitu. Wah hebat cenah kurang baca guruna Kan buru nulis. Eta bener. Make. Jeung nadei tapi lamun konvoy dieuweuhkeun ge jadi eueuh kegiatannya. Eueuh agenda deui. Eta mah ada salah sahiji puncak kemeriahan. Puncak kemeriahan. Mata rutena ge kan lumayan gitu muter kelilingan kota gitu. kan pernah sih kan anu dieuweuhkeun berarti pas juara Bayangkara Lain dieuweuhkeun. Sportan. jangan wadah awal ada itu konvoy polisi Kamu baru konvoy polisi, tapi supporterna mah. Mata gitu ya asik sendiri. Mata ke dengan aya meme-meme gitunya dia ke
Poin-poin Bayangkara beus we hungkul jeung pemain sugan anu di ieu teh hare jeung macet-macet acan. Persib atuh. Lautan biru. Komo eta lamun geus nempo ieu jembatan Pasopati nya. Heeh tah. Bener eta jembatan Pasopati tah. Sejarah eta mah. Tapi makan wae korban euy. Jeung aya naon aya wae korban di Pasopati naon tiap aya misalkan demo manajemen kan ngariung Pasopati konten tuh itu aja layar bukan itu nya. Nah habat kudu di jembatan Pasopati wae sih. Naon pampa. Ikonik berarti. Kan ikon kota Bandung di antarana eta ayeuna. Nah betul di jembatan anu anyar nu di Kopo pan aya jembatan eta. Eta anu di Kircon eta anu di Kircon. Lain pusat kota. Lain pusat kota. Saeutik. Oh, atuh nyieun deui yang halus sebenarnya emang Pasopati di estetis. Nya estetis. Padahal naon halusna padahal. Ya halus beda we. Konstruksina wae. Apa tuh? Hanya aya kabel atau telepon. Boga inner beauty gitu. Alah inner beauty. Minum puasa berarti eta mun inner beauty teh. Aduh ya Allah. Daya tarik gitu. Tapi eta memang sejarah pisan jembatan Pasopati eta. Sejarah sim kuring ge 5 tahun bolak-balik ka dinya. Tuh geuning eta. Tuh komo kitu. Oh, balik gitu. Bahagia we. Lawakat. Tileuleut ieu teh. Kawin. Ibu budak ya. Budak. Nah, aya musuh jeung mah. Dikitu teh. Bener euy. Hayang teh Pelangsing. Pelangsing. Cing sok kira. Soranna ge. Sprit. Cing pahlawan. Lamun Rana kumaha? Gok aku. Iya kan lu pernah kadenge, pernah. Duka nu can pernah kadenge mah duka. Jeung anu parawan bukan Sprint mah heran. Sprint. Heran. Kokol. Oh. Nya ngabudah. Ah, Ku geuneuk. Pangaruh naon sok eta bisa geuneuk. Duka tuh. Jeung ku ngagok-gok nya kitu Coca-Cola. Eta mah bisa ngomong. Tengkat deui. Dam dibuka. Damna dibuka. Sehat. Beda jeung Sprint ulah. Beda Sprint maliru. Yang rada panjang. Lain balik pada mumpul lagi. Bisa mah balik tuh kan bahasa deh. Balik dengan bahasa. Kata mah wajib ari jembatan Pasopati. Deket ka Gedong Sate. Bener. Saking umurna kan saking ku menjualna Persib jeung bobotoh gitu ya. Indosiar nepikeun ka eksklusif nyiarkeun. Nepikeun ka beres. Jeung nyiarkeun khusus liputan 1 jam penuh ngabahas pencapaian juara Persib Indosiar teh eta teh Kang singkatan kan. Sarua jeung KUD. Indosiar nya. Sarua jeung KUD. Lain kadinya kan. Apaan singkatan? Aing mah. Aya deh KUD teh naon? Kita tadi dijegal terus. Jegal komandan. Allah. Aing mana ngalah. Berjung manehna kacaleton wae. Aing mending lagi acan biji dipungkas itu kayak kasieunan teh kita kula kasieunan jadi kalau keun we ulah kasieunan slow tak kitu kan Indonesia teh singkat tajing tahun cing kumaha Indonesia juga keudek aja kain deui man kira-kira mau jawab pikir Tinggal kepikir tapi sih lucu. Tapi Wirwana Minang gitu. Minang. Biar CTI gitu. CTI singkatan CTI. Iya kau udah. Itu benar itu mah CTI mah aya. Naon teh cerita rentetan. Runtuyan cerita, runtuyan. Runtuyan cerita Trojo iklan gitu. SCTP kan aya. Naon tah saderet cerita Trojo Pariwara. Pariwara. Aya Antep kan? Antep we. Hari Indonesia. Nya teh juga ka udah. Hari ka udah naon? Singkatan ka udah ge. Sarua jeung PMP singkatan sarua. Kudu nyaho.
Siga PPKN lah. Siga PPKN. Tapi RCTI teh aya deui kan. Alasan geus tilanya naon? Randa centil teh iba. Aya deui kan. Naon. Rag-rag jangcut tina I. Tina imah. Berjeng rag-rag negara itu angin dari naon ada. Kabersinkeun. Urut penting dah teh aja kasih surat Lagi jijik banget eta sudah dikainin gitu. Geus naon coba. mata kitu murag lagi kasing sering kan Superman salam. pan modalna tadi pacilingan eueuh luhuran hujan gerimis dia Superman teh mata Persiba salah satu tim anu paling gede keuntungan tinu TV red. Rating TV-na paling gede. Keuntungannya di LIB. Pasti lah. Jeung tim-tim anu ngalawan Persib jadi ke bawah tahun ayeuna we agak Persib nu mana nu teh apa nya light delay sakali jeung Padang. Ya gitu. Dari kandang Padang eta hungkul. Biar apa ini sok nu jauh ditayang. Ya, memang paling menjual. Tong borok itu ningan kamari we. Sa umur perayaan juara iwah ti Persib nu eksklusif terus disiarkeun. Berita-berita olahraga terus nyiarkeun. Aya wae. Bari jeung teu sakareudeuh eksklusif we. Itu aturan setengah acara ku Persib. Tahun 2014 maning bikin kaya nu di Spanyol oge media. Nya, mal ayeuna ge. Memang eta teh aya nu ti ieu nu ti Cibongkon. Ada. Batur si Oda. Mangna. Wah gitu. Pareu kan. Gitu jadi sajabana ti ikonik teh Pasupati mah kan Pasupati mah kan deukeut ka Gedung Sate. Katambah deui memang estetis. Bentukna teh geunaheun gitu di tempo teh gitu. Bener. Nah, kan kamari aya oge nu aheng ningannya. Kamari dinu perayaan Persib. Aya Pak Marwar Marwar Sirait selaku menteri jeung penyelenggara Piala Presiden. Nah, Persib teh dipercaya bakal jadi tuan rumah Piala Presiden edisi berikutnya tahun 2025 nya pramusim lah. Jeung cenah Persib teh edek ngalantai di bursa efek. Bursa saham. Geus TBK tanya. TBK. Nah, si Pak Arah eta malahan geus siap bakat ku progres Persib, bakat ku piuntungeun gitu menjanjikan mau rugi itu bikin ke enteng nyebut invest 100 miliar. Invest 100 da meureun geus kabayang kumanehna ge pasar Persib juga 100 miliar mah tuh pake ieun ka Persib mah moali lagi kagantian kan meureun kitu. Simpel ku jersey ge da kuring oge lamun boga mah modal dek ngiluan. Nah eta jersey lain beli bandera teh jeung orang ge kamahalan. Protes kene. Moali 15.000-an meureun lumayan. 15.000. Tapi memang bener lamun geus melantai di bursa saham nya urang-urang ge jadi bisa kabeli sahamna bisa masuk di karena hitunganna kan per disebutna teh per batch atau per lot gitu. Jadi sabaraha lembar gitu salotna teh gitu. Jadi geus bisa direcah sih. Menang 15.000-an gitu. Bisa wae ngan salamar. Salamar ge siga dibagi deui. Eta jadi eta salah satu bukti yang Persib punya daya jual yang sangat luar biasa. Cing 100 miliar enteng teh nyebut 100 miliar. Tisa urang teh. Encan meureun model wali kota Bandung. Atuh pos Pak Farhan. Geus siap manehna ge edek. Itu baheulana yakin Kang Deddy Gira mun ditawaran gitu nya. Oh, pasti bakal ieu. Geus pasti eta mah. Pasti busa ieu.
Dek beki ieu kumaha Persib dek mun geus kitu. Dek sanunahan. Kumaha mun Persib nyerenteng. Lawan nyerenteng. Kan El Kasbon jadi beki panas. Depan umum atuh sa. Hareupeun ketua PSSI seluruh Indonesia disiarkeun deui nya 100 miliar. Da anu iri dengki mah teh. Wah, ngahea batu bos. Anu rumah sa Kasbon mah ka pemain teh gaji. Kasbon. Coba kan jolim teh Kasbon ke pemain teh. Baru kan. Didinya itu teh. Bukan malah hisap. Bukan madi hisap we rokok. Tah eta saking ku ieuna gitu. Saking ku hisap. saking ku ngajualna Persib nepikeun ka warani gitu eta. Nya pang-pangna mah kan kuningali kamari meureun aja atuh jelema sakitu napukna. Kan nya hitunganna tadi teh anjing tinu 100 miliar diinvestkeun di Persib. Ku ieu wae ge kan ku merchandise wae gitu nya. Acan ku tiket coba. Tiap pertandingan pinuh wae bener. Ya can keuntungan rating. Tiket kemarin 200.000 mana? Tuh. Paling murah. Hah? 200.000? Kali we. Heeh. Dikali-kali Sekian puluh ribu penonton. Eta teh nu paling murah. Anu VIP na beda deui. Nah, tak 100 miliar memoal karasa. Tapi Eta eta di mana duitna eta nya? Enteng itu 100 miliar teh naon usaha. batu giok. Suka teh batu ginjal. Ya alam di mana aja. Maka jeung hayang nyawa saralawana teh. Set teh dah. Batu mah boga tuh ji. Lain gitu. Urang iraha gitu malah boga duit miliar gitu. Atuh can boga-boga atuh ngadoa-ngadoa urang teh paran. Yakin urang kan manjada wajada. 1.000 we jajakeun. Saya. Kalau tadi saya salapan. Nona Di salapan 1.000 aja. Tuh aku sepi doa ge tamahan nona. tah gitu. Beres. Eta we enteng na malah. Lamun Angguran mah urang doakeun gitu Persib sing loba deui anu investna. Bener. Persib sing leuwih berjaya. Matak ningali kieu mah saya yakin Persib nu tadi teh ku saya lain nu tadi meureun anu kamari disebutnya bakal bintang 7 teh lain heureun. Lain heureuy. Cek Haji Umo ge kan cenah bintang 7 cing aspirin cenah. Eban muriling. Muriling diputerkeun. Kabayang eta bintang bener-bener muter geus muter teh muter deui. Oh muter deui. Bintang eung. Beakeun ditato bintang bintang. Wayahna Aya kontrak. tiap pemain Persib kudu ditata. Bintang bakatku loba bintangnya. Gitu. Tapi saya yakin nya lain ukur sebatas emosional bobotoh ningali progres dia menutup kemungkinan Persib bakal hat-trick juara. Sok sanajan nge-upgrade pemain. Justru ku nge-upgrade eta nu jadi jadi beki ludeung. Itu kan jadi begitu kabaca. Ku batur pemain anyar kan. Iya. Strategi nu kamari mah ya nu pemain dua tuh geus kabaca oke. Pasti si ieu yang dipasang. Jeung hasrat hayang juarana geus beda kan. Geus minang mah. Nya. Eta hasrat juara. Ngomong back to back ngalaman. Geus kurang pasti kan aya kitu mah nu anyar hayang ngabuktikeun jeung hayang ngarasakeun nu pernah dirasakeun bisa acan. Cek beja cenah kamari. Kedua kan. Ya mah di naon teh Ya bobotoh. dukungan bobotoh anu luar biasa kan ningali pawe kemarin. Iya. Hayang ka Persib ka kita. Urang ge kudu bisa lamun ka Persib mau dipercaya kudu bisa kieu ieu. Pan aya semangat ieu jeung permainanana strategina teh kan Anyar deui. Maksudnya moal kabaca gitu. Itu mata tong aneh lamun ayeuna Persib peremajaan. Dan memang perlu peremajaan. Tiap tim kudu regenerasi. Contoh telat peremajaan. Contoh Manchester City. Pep Guardiola telat peremajaan. Ripuh ayeuna terseok-seok gitu nya eta sahidinya. Jeung nya bakal kabaca sakumaha alus pola dek tiki-taka kumaha pokoknya hiji waktu mah butuh anger bakal bakal aya end of era na gitu. Boleh tiki-taka di Spanyol paling 2 musim 3 musim beak. Ganti deh. Pindah ke Jerman. Bener di Jerman semusim 2 musim kepangi beak. Pindah ke Liga Inggris semusim 3 musim beak kepangi gitu. Nah, jadi aya pasti tiap itu aya ada malikir meureun batu batih lainnya aya anti teorina naon ya antitesis nanya. Nah, mata terus berkembang sepak bola mah gitu. Malahan ayeuna sepak bola teh cenderung ku
Kanu fisik aya nama jeung tibatan teknik mah. Aya nama Penting sepak bisa lompat 80 menit. bener. Sepak bola inah teh nama geus jangan harap geus jauh lah. Tadi tunjang ku fisik paripu. Bener. Ayeuna mah beda lalajemen bae jeung lalajemen baheula mah aduh resep lalajemen. Loba tinggalnya loba keindahan. Ayeuna mah pure we gancang but ngaladek. Tuh mana diharap? Tuh kan, ya. But atuh. Bener. Wah Joko Bonito. Kick and rush teh. Ayeuna mah wah kitu we but ngaladek pemain teh. Jadi fisik mah. Tak pemain-pemain anu pelamboyan teh geus kaurang kapake nama justru. Iya. Pemain-pemain anu stylish teh. Ayeuna mah nu physically we, fisikna halus. Gitu. Benar. Lajeng kan terus sajam gitu. Tuh gini. Jeung beak bahasan Kan bae bahasan mah entong dibudalkeun kabeh hayeuna. Bener. Obok nih sebenarnya namanya urang teh ngan tetep urang kudu diatur. Sabab ulah dibereskeun atau lamun beres mah ngaranna lain kongresnya. Bener. Jadi kongres anu kasabaraha ieu teh urang teh nya teuing episode 13. Tuh gini. Episode 13 itu. Gini ngenteng. Kari make deui geus lah ayeuna mah. Pokona mah nu penting Persib juara. Musim hareup juara deui eta. Tapi dina euforiana, dina konvoina, dinu ngareah-reah ngarayakeun kemenangan Persibna tong berlebihan. Lain teu menang. Tapi tetap urang kudu mikirkeun batur. Soalnya aya di wilahan umum gitu. Laras gitu aja. Gitu. Mangga para wargi urang cekapeun heula dugi ka dieu nya. Insyaallah episode payun urang kongres deui. Kitu nya. Hatur nuhun. Tong hilap. Subscribe, share, like, komen, subscribe gitu. Ngarah kongres manjang terus gitu nya. Kayak manjang meureun meja ge masak ieu. Atuh du dieu ge moal teh pelangsing unggul. Teh pelangsing. Aya mulai pengemuk. Yang penyeimbang sih kayak pengemuk jadi stabil. Eta. Jadi jelema mah ulah berat sabelah tapi kudu stabil. Hatur nuhun para wargi sadaya anu parantos manco ngiringan ngobrol naon wae. Bilih aya pendapat atau napi kamandang boh saena boh masukan boh kritikna mangga serat we di komen. Nah, gitu ya. Hatur nuhun para wargi sadayana. Cag dugi ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi